Wilujeng Enjing, murid-murid kelas 5. Good morning, grade 5 students. Today, we are going to learn Bahasa Sunda about ngaran bagian imah jeung parabotan dina Bahasa Sunda bagian 2. Name of parts of the house and equipment in Sundanese language, part 2. Lesson objective. By the end of the lesson, you should be able to tell some vocabularies about ngaran bagian imah jeung parabotan jeung gunana, or names parts of the house and equipment complete with their functions. Garden. Bahasa Indonesiana taman atau halaman rumah. Bahasa Sundana buruan. Buruan. Good job. Gunana keur melak tutuwuhan. Diulang. Gunana keur melak tutuwuhan or for planting. Kedua. Pillars. Bahasa Indonesiana tiang. Bahasa Sundana nyaeta tihang. Diulang. Tihang. Good job. Gunana nyaeta keur panyangga imah. Keur panyangga imah. Good job. Katilu roof. Bahasa Indonesiana atap. Bahasa Sundana nyaeta suhunan. Repeat. Suhunan. Good job. Gunana nyaeta keur keamanan di imah. Repeat. Keur keamanan di imah. Or for houses protection. Kaopat. Cleaver. Bahasa Indonesiana golok. Bahasa Sundana nyaeta bedog. Gunana nyaeta keur motong daging. Repeat after me. Bedog. Good job. Again. Bedog. Keur motong daging. Repeat. Keur motong daging. Good job. Or for cutting meat. Next, blanket. Bahasa Indonesiana selimut. Bahasa Sundana nyaeta simbut. Repeat after me. Simbut. Again. Simbut. Good job. Gunana nyaeta keur nutupan kasur. Repeat. Keur nutupan kasur. Good. Or in English, for covering the bed. After that, mirror. Bahasa Indonesiana cermin. Bahasa Sundana nyaeta enteng. Repeat. Enteng. Good job. Gunana nyaeta keur ningali objek. Repeat. Keur ningali objek. Good job. Enteng. Keur ningali objek. Next, clothesline. Bahasa Indonesiana nyaeta jemuran. Bahasa Sundana nyaeta popoean. Repeat after me. Popoean. Good. Gunana nyaeta keur ngagaringkeun baju. Repeat after me. Keur ngagaringkeun baju. Good job. Or for drying clothes. Popoean keur ngagaringkeun baju. Hatur nuhun. Thank you.
Now do the Google form in Google Classroom. See you later. Bye.